Bab puasa. Wajib kanu Islam saban-saban taun tur mukallaf puasa bulan Ramadan. Jadi jumlah syarat wajib siam opat hiji Islam akal balik sareng kuat. Ari fardu sareng rukun siam opat ari rukun kahijinya eta niat. Kaduana nangtukeun niat puasa saban peuting poe isuk rek puasa. Rek nekanan puasa fardu Ramadan atawa nekanan anu dinazarkeun. Katiluna nahan tina dahar leueut, tina jima, tina utah kadelepat. Opatnya mimiti jeung panungtungan ulah niat jeung buka satabrang-tabrang.